Aya hiji karajaan di Ciamis. Rajana boga istri dua, boga budakna lalaki. Istina nu kahiji wasta Dewi Nangringrum. 3 bulan ngantosna gaduheun putra lalaki. Lantaran Dewi pangreuyeub sisirikan. Dipiceun eta anakna digantikeun ku si anjing. Rajana ambek-ambekan anak dipiceun kacai. Dipulung aki nini nyansang diparagi lauk. Ngan acan boga ngaran diajak ulin ku aki dingaranan Ciung Wanara. Si Ciung bogaeun hayam sok ditanding, tandingna sok meunang. Harita Ciung rek indit ka karajaan. Di alun-alun Ciung papanggih patih, nangtang ngadu hayam. Nangtangna ka Raja Sakti ngaranna Prabu Kusuma. Ciung tadonan jeung Prabu prak hayamna langsung tanding. Elehna hayam Wanara dibawa ka Cibarani. Eta hayam dimandian akhirna teu meunang tanding. Tuluy papanggih jeung Inung, Ciung didukung ku Inung. Ciung tuluy tanding heula menang saparo ti negeri. Si Ciung teh mani bunga kawasan Cipamali.